ulah sieun kana kariluna jalan bikin urang menuju ka Allah. Ulah sieun nyasar, ulah sieun tenepi ka Allah. Sebab ari jalan mah geus aya. Jalan pi surgaeun geus aya. Jalan pi narakaeun geus aya. Jalan pi salametkeun geus jelas. Jalan pi surgaeun geus jelas. Al-Quran jadi pedoman hirup jelema hayang salamet tinggal tuturkeun. Didinya ya pedoman-pedoman namun misalna hayang ka surga kudu taat ka Allah. Lamun sieun ka neraka jauhan maksiat geus jelas. Bahkan karangan-karangan kitab geus dikarang jutaan kitab dikarang para ulama, dikaji, dipelajari, bahkan pengajian geus di mana-mana, jelema nu ngarti di mana-mana. Entak ulah sieun urang nepi ka Allah. Anu bener geus kanyaho mana? Geus nyaho mana anu bener. Salah geus nyaho mana anu salah. Nu wajib geus apa? Anu haram geus apa? Harapal kabeh orang gitu. Jadi teu kudu sieun urang tepi ka surga. Wa inna ma yakhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Nu dipikasieun ku urang teh nyaeta elehna diri ku hawa nafsu. Jalan pi surgaeun laksanakeun salat, pan geus apal eta. Salat teh wajib. Tapi da memang lain teu apal kana salat teh wajib dan memang jelema anu teu bisa kalawan hoream dina ngalaksanakeun salat. Nafsu teh lain teu apaleun bahwa puasa teh wajib, bahkan jalma nu puasa bakal dibere surga ku Allah, apaleun kabeh oge. Sehingga lamun teu puasa teh pinarakaeun apaleun manehna ngan kunaon teu parwasa sabab nafsuna ngelehkeun dirina. Gitu. Lain teu apaleun bahwa pangajian teh patamanan surga. Ciri jelma-jelma anu ka surga sorkan Rasul lamun maneh hayang ningali ahli-ahli surga. Tinggali nu ngaraji, maka eta teh calon ahli surga. Leumpangna ngapuskeun kana dosa, salengkahna naikkeun kana derajat. Jelema maot ke pangajian sahih, tapi kunaon? Hese kana ngaji. Sabab dirina eleh ku nafsuna. Lain teu apaleun berbuat baik teh lain saukur ka jelema anu baik kungkul. Bageur teh lain ka jelema anu bageur hungkul kanu bageur ge kudu bageur. Mere teh lain mere ka jelema nu sok mere wae, mere teh kanu teu mere ge kudu mere. Pan pengetahuan eta teh ti keur baheula teh geus apal. Tapi kunaon teu bisa dilaksanakeun sabab eleh ku nafsuna, eleh ku egona. Lain teu apal bahwa lamun aya jelema nu ngahampura urang teh kudu ngahampura, bahkan bisa mah lebih meh batur ngenta teh geus dihampura. Nah nepi ka ayeuna urang masih keneh teu ngahampura ka manehna.
amprok ge hoream, nanya ge hoream, nya ngalewat iman ge hoream. Kok teu dimeunang eta teh ku agama teh teu meunang kitu geuning teu bisa sabab dirina eleh ku nafsu, eleh ku ego. Bener teh? Geus jelas. Mana nu wajib tinggal laksanakeun, mana nu haram tinggal ditinggalkeun, geuning teu bisa kana wae tetep eleh ku nafsu. Kanjeng Nabi jeung para sahabat perang Badar mun telepat jumlahna teh 300 ngalawan 1000. Jadi ti golongan muslimin aya 300, ti golongan kafirin jumlahna 1000. Berarti hiji ngalawan 3. Wah hebat pertempuranana, tapi dibenangkeun ku orang Islam. Beres perang Badar kanjeng Rasul nyarios ka para sahabat, wahai para sahabat, hayung urang pindah tina perang anu leutik kana perang anu gede. Intinya para sahabat kaget ya Rasulullah, lain mah tadi perang Badar teh perang luar biasa, jumlah urang saeutik nya dina segi alat-alat perang lagi kaelehkeun. Gede eta perang teh ya Rasulullah, nah aya deui perang nu hebat tibatan perang Badar. Maka cek Rasul aya naon ngalawan lawan nafsu. Bener. Jadi ulah sieun urang teu nyaho jalan bener. Nu sieun mah ketika urang nyaho jalan nu bener tapi teu bisa ngalaksanakeun kabeneran sabab kahalangan ku nafsu. Kahalangan ku hoream, kahalangan ku egois, kahalangan ku akal sehingga teu bisa ngalaksanakeun perkara-perkara anu nganepikeun kana sawarga. Maka cek musonif layahok wale ka antal basahatul kota ulah sieun teu mangihkeun jalan ka surga dan geus loba kitab-kitab dikara, geus ngabadeg pengajian di mana-mana, geus loba kiai di mana-mana, pasantren aya di mana-mana, ulah sieun teu mangihkeun jalan ka surga. Wa inna ma yukhaffu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika, nu kudu sieun mah ketika datang ka paduan maneh berat saja teu bisa ngalaksanakeun ka paduan eta sieun. Ya, Pak ya. Aya masana jelema teh dijieun taat ku Allah. Aya masana jelema teh digieun maksiat. Idza kunta mutalabisan bi halin min ahwalin ka taatin aw maksiatin aw nimatin aw baliyatin. Lamun maneh dibere hiji tingkah seperti urang ayeuna bisa ngaji, dai kudu syukuran. Kudu bisa kapanggih ketika ulang ngalaksanakeun kapaduan ieu teh nugraha kurnia ti Allah, pamasian anu gede ti Allah ka urang. Bisa can manggihkeun kitu. Kalau panama kan teu bisa urang teh. Di mana letak bahwa orang teu bisa manggihkeun ketika ibadah lain ngarasa ieu teh nugraha tapi ieu diri cirina ketika orang ngalaksanakeun ibadah teu ngarasa bahwa ieu teh kurnia ti Allah, timbulna teh mandang ka batur teh dah dibangsi eta. Bener teh? Ahli maksiat kedul kana ibadah, wani ngarendahkeun, wani ngagogoreng, wani ngahinakeun. Tah bahasa itu teh nu kaluar
dengan rasa bahwa ibadahna taatna eta teh menang pamarati Allah. Dalam ngarasa bahwa taat teh nugrah ti Allah moal timbul tah rasa ngarenakeun batur. Moal pakai lagi. Dan bisa wae suatu saat manu di urang teh dipindahkeun ka batu urang taat tidak ali maksiat maksiat tidak ali taat babari ku Allah. Nya padahal setan baheula ibadah ka Allah teh 80.000 tahun. Oh, ibadah 80.000 tahun. Cek Allah teh kudu sujud maneh ka Nabi Adam. Kabeh makhluk sujud ka Nabi Adam kecuali nanaonan urang kudu sujud ka Nabi Adam. Nabi Adam mah kariciptakeun kamari. Ana khairum minhu urang leuwih hade tibatan Nabi Adam. Maka ketika datang rasa seperti itu, saya embung sujud ka Nabi Adam, ibadah 80.000 tahun beak kabeh. Lain ngan saukur beak nu asalna iblis teh jadi asalna hambana Allah ganti jadi musuhna Allah. Ai urang ibadah ge tan 1000 tahun. Can 100 tahun ibadah ge teuing ditarima teuing teu urang teh kuat ayu we ngomongkeun batur. Bener teh. Katambah urang teu apal ujungna kumaha. Kan aya bahasa sul khotimah, aya bahasa husnul khotimah. Bisa wae jelema teh seureut awalna teh goreng rek maot nu husnul khotimah bisa. Bisa wae jelema teh nuasana husnul masalah awal teh hade trek maotna teh husnul khotimah. Bisa babari da Allah. Maka ketika ayana urang bisa ngalaksanakeun ngaji, urang bisa ngalaksanakeun ibadah, wirid, taat, berjamaah sajabana sing hade rapian hate sing bisa ngarasa bahwa alhamdulillah urang keur dibere nugrah kalong keur beneran ka urang. Ya, paham?